Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslon ari eta sahiji pasal fi umuri eta tetep dina mertelakeun perkara pirang-pirang perkara tu khalifu anu ngabentenkeun piha dina eta umur saha almar'atu istri ar-rajula ka pamaget bid sholati nalika sholat. Jadi kimusonib pada mertelakeun perbentenan sholatna pamaget sareng istri. Wa zakara sareng parantos nutur saha al-musannifu kimusonib pengarang ieu kitab zalika kana eta umur atau napi kana eta perkara anu ngabentenkeun salatna istri sareng pamaget biqauluhi kalawan dawuhana kimusonib wal mar'atu sareng ari istri eta tu khalifu ngabentenkeun istri ar-rajula kalalaki nalika salat bi khamsati asya'a tina 5 pirang-pirang perkara. Farajulu kahijina maka ari pamaget yujafi ngarenggangkeun ieu rajul ayar fa'u tegasna mah ngangkatkeun ieu rajul atanapi pamaget mirfaqaihi kana dua sikuna ieu pamaget anjambaihi tina dua lambungna ieu rajul wa yukilu sareng kaduana ngangkatkeun ieu rajul ayar pau tegasna mengangkatkeun ieu pamaget batnahu kana patuanganna ieu pamaget anfahdaihi tina dua pingpingna firruku'i dina nalika ruku wasujudi sareng dina nalika sujud wayajharu sareng katiluna narikeun ieu rajul kana suantana fi maudi jahri dina tempat jahar dina nalika tarik wa taqaddama sareng parantos ti payu naon bayanuhu penjelasana jahar anu dijaharkeun teh salat teh 3 anu dialonkeun 2 dijaharkeun teh nyata salat subuh 2 rakaat kaduana salat 2 rakaat ngawitana salat maghrib sareng 2 rakaat ngawitana salat isya eta dijaharkeun sunah dijaharkeun fi maudhihi dina tempatna jahar wa idza naba sareng kaopatna nalika ngeunaan ka ieu pamaget aya sobahu tegasna mah ngeunaan ieu ka pamaget naon sayun hiji perkara bis salati dina nalika salat sabaha maka maca tasbih ieu rajul. Jadi lamun salat berjamaah heug imam hilap atanapi anu kalangkung maka rajul atau janten makmum ngemutan imam ku awasan tasbih subhanallah fayaqulu maka ngucap ieu rajul lamun aya kasalahan imamna subhanallah kana lapad subhanallah because di zikri kalawan ngucapna ieu tasbih teh najal zikir faqat hungkul aw ma'al i'lami atanapi disarengan ku nguningakeun aw atlaqo atawa ngaputlakeun ieu rajul maksudna mah teh tujuanna naon deui sarian zikir sareng ngemutan imamna lam tabtul maka teu batal naon salatul salatna ieu pamaget awil i'lami atanapi merenya hungkul awil i'lami atanapi merenya ho faqat hungkul batalat maka batal ieu salatna. Jadi mun teu aya niatan zikir batal salatna. Bawaratu rajuli sareng ari kalimana ari auratna pamaget eta mah perkara baina surrati antara bujal waruk batihi sareng tuurna ieu rajul ama huma anapun ari bujal sareng tuur eta falaisa maka teu kalebet ieu
bujal sareng tuur minal aurati tina batasan aurat. Jadi sanes aurat tah nu janten aurat mah antara budal sareng tuur. Walama sareng sanes aurat fauqahuma anu tetep aya saluhureunna ieu bujal atau nepi sahandapeuna ieu tuur. Tani sanes aurat dituur ka handap tanapi di bujal ka luhur. Wal maratu sareng ari istri eta tu khalifu nyulayaan ya istri ar-rajula kalalaki dina nalika salat bil khamsatil mazkurati tina 5 pira-pirang perkara anu disebutan nembe. Tadumu ngumpulkeun tegasna menempelkeun ieu mar'ah ya istri ba'doha kana sapali anggota mar'ah ila ba'din kana sapalihna anggota anu lain. Patul siku sareng kaduana ngantelkeun ya istri batnaha kana patuanganana ya istri pipah daihi alawan dua pingpingna biruku iha dina nalikana rukuna ya istri wasujudiha sareng nalika sujudna ya istri watah padu sareng ngalonkeun katiluna ngalonkeun sautaha kana suantena ieu mar'ah in salat lamun salat ieu mar'ah di hadratir rijali di payuneun pamegat atawa kumargi aya hadirna pirang-pirang lalaki al ajanibi anu sajen sanes mahramna. Pain salat maka lamun salat ya istri mun paridatan tingkah namun farid salatna nyarira anhum jauh ti lalaki jaharot maka kenging ya istri narikeun kana suantena. Wa idza nabaha sareng di mana tumiba nu kaopatna sareng di mana tumiba naon syai'un hiji perkala hiji kasalahan fi sholati dina nalika salat berjamaah imamna salatna teh aya kasalahan safaqat maka nepukeun ieu mar'ah bidar bil yumna ku cara nepakeun tonggong panangan anu katuhu ala dhahrir yusra kana tonggong panangan anu kenca. Falau darabat maka lamun nepakeun ieu mar'ah batnan kana beteungna atana pi telapak pananganna bibatnin kana telapak anu lainna bikos dila'bi kalawan aya ngamaksud ngaheureuikeun walau qalilan sanajan heureuna saeutik ma'a ilami tahrimi sarta apal kana hukum haramna batolat maka batal naon salatuha salatna ieu mar'ah. Jadi lamun nepuk tangan-tanganna bari ngaheureuikeun dampal panangan kanan jeung kiri nepukeun terus aya niat bikos dila'bi niat ngaheureuikeun maka batal salatna. Walhunsa sareng ari banci wandu banci eta kalmar arti salatna sapertos awewe wajami badanil marati sareng kalimana ari sadayana badan awewe al hurrah anu merdeka auratun eta aurat ila wajhaha angin wajah na ieu hurrah wa kafaiha sareng dua dampal pananganna ieu hurrah. Wa hadhihi sareng ieu aurat teh eta auratuha auratna hurrah awewe merdeka bisalati dina nalika ieu hurrah salat amal khadija salati anapun ari di luarin salat fa auratuha maka ari auratna hurrah di luar salat eta jami'u badaniha sadaya badana eta hurrah. Walamatu sareng ari amat teh hamba sahaya tapi awewena karajuli auratna saperti lalaki fi salati dina nalika salat patakunu maka bukti naon auratuha auratna ieu amat eta mah perkara baina surratiha antara udalna ieu amat waruk batiha sareng
tuurna ieu amal. Fasun fi ada di mubtilati salati walladhi yubtilu salata ahada asyara syai'an. Barakallah, mudah-mudahan manfaat kajian urang fikih dina kitab takrib. Mudah-mudahan janten ilmu jeung nyai-nyai ibadah urang ka Gusti Allah. Barakallah. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.